Abah ayeuna aya di Sanghyang Kenit. Tah kadulur upami teu acan pernah ka Sanghyang Kenit sok dongkap ka Sanghyang Kenit. Tah upami wargi-wargi sibuk tonton wae video Abah. Tah Abah ayeuna di Sanghyang Kenit ayeuna. Tah Abah ayeuna bade menjelajah tempat wisatana. Tah ayeuna kadaresan aya anu latihan abri di dieu pendidikan. Tah di dieu seueur tenda-tenda jeung mobil tentara katinggal ku wari-wari oge. Tah Abah ayeuna bade jalan-jalan ka pintu masukna. Da ti jalan ieu teh teu tebis, kedap deui. Las we lurus tuh tos katinggal geuning tempat karcisna oge. Tah Abah turun heula bade meser karcis. Karcisna ge murah, wisata murah meriah. Tah samotor 18.000 berikut parkir. Keur Abah mah kaentang murah. Tah ayeuna Abah bade lebet ka jero. Tuh tingali abri nuju ngamankeun di lebet. Nuju lalatihan anggotana di dieu. Tah upami seueur nu dagang kieu berarti bade sampai ka lebetna. Tah Abah bade parkir heula rek menyelusuri lebetna. Tah di dieu tempat parkirna. Tah Abah ayeuna bade ka luhur cik aya naon di luhurna. Tah Abah naek tetecean katinggal ku bala wargi. Tah siga kieu di luhurna. Tah geuningan seueur tumbuh-tumbuhan. Kebon rumput sareng kebon eurih. Tah Abah ti Bandung Timur ka Bandung Barat asruk-asrukan. Cik Abah rek mecakan aya naon di luhur teh. Tuh dangukeun ku para wargi di luhur teh aya nu karaokean. Baraya wargi-wargi hayang apa pemanang Sanghyang Kenit teh ieu geuningan. Dah ditinggal ku Abah di luhur teh aya naon-naon ngan katinggal teh rurumputan we jeung kebon eurih. Taman wisata Sanghyang Kenit. Aduh Abah disosot geun bae Abah mah gabungan Abah apuk. Tah Abah bieu kacangko ti sorodot labuh. Aduh, punten ieu Bang. Nah ayeuna mah rek ditinggal ku Abah di handapna aya naon. Tah Abah ayeuna mah turun deui tina tetecean. Sambil luak liuk di kanan kiri teh aya naon-naon geuningan. Tah ku Abah urang tinggal ka handapna. Tuh tingali. Ku Abah katingali wisata Sanghyang Kenit teh tuh tos katinggal ku Abah. Tah Abah mah rek istirahat heula we bade ningal pemandangan. Tah ayeuna Abah rek milarian tempat salik. Tah di dieu mah tos disadiakeun tempat salikna, meja keur tempat istirahat. Tah Abah nemean dongkap rek istirahat heula we sakedap mah di dieu. Tah Abah geus dugi ka Taman Wisata Kenit. Tah tingali pemandanganana, walunganana,
endah katinggalina aya babatuan amping anu rongkewang gawis tim hariwangun mana abah mah nungguan musim halodo tuh bisa renang tingali pemuda nu datang ka sayang kenitsur biasana mah mun hari Minggu hari Sabtu wah ngalegeudut ngangkeuing ngalut ngungkeuing ngabandalut ti suklakna ti siklukna baheula mah di dieu teh mani geuman angker ayeuna mah geus jadi jug-jugan balarea ti suklakna ti siklukna pada dararatang hayang ningal pemandangan Sang Hyang Kenit di dieu mah teh aya cug ditinggal teh geuning babatuan we di handapna teh walungan we anu endah kacida tinggal ku para hadirin ku para wargi ku dulur-dulur nu aya di lemur baraya anu di desa sok tonton video abah apluk-apluk we ka dieu nepikeun ka naroskeun mana anu disebut taman wisata Sang Hyang Kenit teh pek teh aya nu nuduhkeun alhamdulillah abah sampai tujuan. Ditutup ku abah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah. Yo anu wali dulur-dulur tah abah mengucapkan terima kasih.